video atanapi audio ieu teh fungsina maparin sawatara informasi gitunya hal-hal anu penting anu khususna patari sareng pembelajaran utamina mah anu tiasa diunggah tur diunduh ngalangkungan website atanapi portal anu tangtos asal kecap podcast teh tina iPod sareng broadcast jantan kawit nama podcast teh ukur biasa diakses ku Apple hungkul produk Apple ku Apple Podcast. Namun kiwari tos tiasa diakses ku sawataraning platform di antawisna ya Spotify, aya Pocket Cast, aya Overcast, oge aya Google Play Music. Biasa dangukeun nganggo Google Play Music oge. Tah kanggo generasi ngora kiwari mah tos teu aneh naon ngadangu podcast teh kitu nya. Janten nalika urang ngadamel materi podcast dipiharap henteu lami teuing durasina cekap pikeun ka 5 menit. Upami eta materi hoyong munul pisan oge teu langkung ti 8 menit. Omat margi upami ninggal kana video oge konsentrasi murang kali teh dugikeun ka 5 menit tos 5 menit tadi mah biasana sok aduh tos soroream posisi calik nage tos benten-benten gitu nya. Sami nalika ngadangukeun podcast oge teu tiasa lami teuing kumargi kitu materi anu didugikeun teh kedah memang los-los materi anu pentingna gitu ya. Fokus kana materi naon anu bade didugikeun. Lajeng Paris. Lengkah-lengkahna gampil pisan. Hiji ngadamel naskah, anu kadua rekaman, anu katilu publish sareng share. Mung eta hungkul, gampil pan? Tah, lajeng Paris. Kanggo pangajaran eta sorangan salaresna podcast tos seueur diguar dina sawataraning jurnal panelitian ya di Indonesia Nyalira teh podcast teh mahabung kawit tahun 2012 malih ti tahun 2010 ge aya anu kantos aya ti tahun 2004 ge anu kantos panalungtikan ngeunaan podcast janten salaresna mah kanggo pangajaran teh ieu tiasa janten sumber diajar anu efektif pisan kanggo siswa anu kadua praktis sareng fleksibel. Jadi tiasa didangukeun di mana wae sareng iraha wae. Aya materi bahasa Sunda ti Ibu Temi saupamina pelajaran drama. Cobi ku Ibu dikintun linkna ka WhatsApp grup saupamina ke kantun kupingkeun Spotify kan. Tos kantun bade ngadangukeun di mana wae oge tiasa. Ras anu salajengna ieu gampang nyebarkeunana salaresna urang tiasa promosi dina Instagram, dina Facebook atanapi Twitter, mangga itu mah sadaya media sosial tiasa dianggo kanggo promosi podcast Bapak kali Ibu. Lajeng Paris. Tah, ieu salah sawios contoh naskah podcast janten kanggo ayeuna ku abdi di pasihan waktos 3 menit kanggo Bapak sareng Ibu ngadamel naskah podcast. Sakedik we ukur bubuka hungkulnya diketik, mangga tiasa diketik dina Word Bapak kali Ibu atanapi dina HP oge teu sawios-wios. Contona sapatos kieu aya nami pelajaranna bahasa Sunda tos kantenannya. Topikna saupamina carita wayang. Tujuanna naon? Sesina tos pasti sesi kahiji episode hiji. Formatna narasi sasarana kanggo siswa kelas sabaraha durasina tangtos itu mah Bapak Ibu bade teu dia sian ge teu sawios-wios ke anu autorna nami Bapak sareng Ibu. Janten Bapak kali Ibu mau ngadamel bubukana hungkul sapertos kieu nya sapertos anu simkuring dina PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng ngadangukeun podcast sosiolinguistik sesarengan sareng simkuring pun Temi Widyastuti. Danget ieu simkuring baris ngajentrekeun perkara sosiolinguistik secara umum, kukituna hayu urang dangukeun sesarengan. Tah, contohna cekap mung sakitu. Mangga ngadameula naskahna ku abdi di pasian waktos 3 menit ya Bapak kali Ibu. Upami tos aya nya sae. Abi nganggo stopwatch ya. Bade diserat oge teu sawios-wios mung bubukana hungkul. Simple.
Simkuring bari muka chat, bilih anu bari diteruskeun, mangga tiasa dina kolom chat. Link Anchor-na ku tadi tos didugikeun dina kolom chatnya ya. http Anchor login tangke itu mah pas praktekna ina mah ngadamel naskahna heula. Sip. Ayo tos rengse Bapak kali Ibu. Biaya patarosan mangga diantos dina kolom chat. Menit dari Bapak kali Ibu atas rengse atau napi teu acan. Mana ieu teh taya anu ngajawab. Atau eskela danget ya simkuring baris. Parantos Ibu. Siap. Hatur nuhun. Di atas Ibu Heni. Simkuring. Legend. Ngetik nama enggak tiasa dina Word bade diserat atau napi bade dina laptopnya lira mangga teu sawios-wios. Bebas ngetik nama da naskah mah moal diparios anu diparios mah engke hasil rekaman Bapak kali ini. Engke ku simkuring dijelaskeun direkamna dina naon, namung dina HP oge tiasa. Tapi ayeuna mah urang rekamanana langsung dina Anchor-na. Itu langsung dina web Anchor ya. Janten sekedap. Urang sasarengan supados sadayana ragem. Atos tos 3 menit langkung entosnya sadayana atos siap. Bapak kali Ibu, halo. Atau Hatur nuhun lajeng Pak Haris. Tah, mangga anu tadi ku simkuring linkna atos di simpen dina kolom tiasa dibuka tab enggal, tiasa dibuka web anchor.fm. Waktos dinten kamari Pak Haris atos nyungkeun Bapak kali Ibu supados kagungan akun Gmail. Tah, ayeuna urang sasarangan buka. Pak Haris, rupina mah share screen ti abinya urang praktek sasaranganana Pak Haris? Yap. Atos kabuka, Bapak kali Ibu, sapertos kieu tampilanana. Sami. Halo, Sami. mohon. Sedap Ibu. Bapak kali Ibu supados sasarangan gitu ya. Mangga login. Selama ini dia keluar tuh enggak. Mangga login. Tampilanna sapertos kieu sami sang simkuring.
Nuhun atau sami. Atau sami, siap. Nu sanesna sami. Tah, upami aya anu tos gaduh rekaman salerosna tiasa upload. Biasa ieu. Janten buka rekamanana dina dokumen Bapak kali Ibu. Namun kumargi da Ibu tacan siap-siap teh nya urang rekaman seserangan. Klik record Bapak kali Ibu. Klik record. 1 2 3. Ya, klik record. Atau sami tampilanna sapertos simkuring? Sami Bapak kali Ibu? Masih ngalogin. Oh iya, mangga. Oh, sign up heula Bu. Ibu Bapak sign up heula. Hapunten simkuring tadi hilap. Upami tacan kagungan karena tadi teh sign up heula nu di luhur. Wihan deui nya urang. Ya. Kedap. Log out heula. Upami anu teu acan kagungan akun Anchor, jadi sign up di palih dieu. Oke, tiasa daftar nganggo akun Gmail teh. Upami atos gaduh saperti simkuring ieu. Simkuring kantun login. Tah, nambe tampilanna sapertos kieu. Teras klik anu record. Simkuring close. Hadir sesiri mah daftar hadir heula we. Tos rengse Bapak kali Ibu sami sareng simkuring atanapi teu acan masih ngesian? Masih sign up? Masih loading. Menuju loading mangga diantos. Sudah tempo deh euy kumaha teh. Daftar hadir. Panitia daftar hadir nyungkeun di apungkeun deui dina kolom chat. Kumaha sih itu jadi. Kantun ditingalian tos. Kumaha itu kebaca deh kata tempo tadi mana deh rek nyeuseun daftar hadir. Mungkin di mute panitia. Nah, iya teh teu katempo dieu teh isen tah wasta tah. Teu kabaca. Atos, Utemi. Alhamdulillah. Atau siap sadayananya Ibu Bapak. Hayu orang record sesarengan. Teks anu tadi disiapkeun heula. Mangga latihan samenit heula Bapak Ibu bilih aya lepat kecap atanapi bilih rada uga urang latihan heula samenit. Bubuka anu tadi tos didamel ku Bapak kali Ibu. Kowe pasieun waktu semenit latihan heulanya Bapak. Oh gitu. Ibu. Bagus. Upami atau siap, hayu urang record sasarengan. Klik start record. Mangga, teu nganggo headset oge teu sawios-wios Bapak kali Ibu. Mangga tiasa langsung nyarios, ieu tos klik recordnya, upami tos diklik record berarti itu tos nge-record. Prosesnya memang rada lami, gumantung sinyal Bapak Ibu nah ya. Atos rengse. Tacan. Halo. Atas, Bu. Atos record.
Atas. Siap. Anu sanesna, Bapak kali Ibu? Atas, Bu. Acan. Mangga diatur. Jajan Bu, masih loading. Mangga, sok. Tenang. Tasik mah lu plep sinyalna aya Mangga. Ibu diantos. Mangga kumaha? Kumaha yang nu bade naros? sanes ka Tasik mah teu kaku. Bu Temi sehat. Alhamdulillah, pangesto, kumaha sawalerna. Teu sawios-wios Bu, tenang we nya. Namun engke ku abi pan bahana didugikeun ka panitia, janten engke tiasa ditinggal dina PowerPoint anu ku sim kuring tos didamel teh. Bu Temi punten bade tumaros. Enggak kumaha? Terang atosna tina ngarecord kumaha? Stop record ke tinggal tampilan anu sim kuring ke sapertos kieu. Tampilanana. Yen tos reng teh. Pami teu acan aya sapertos kitu berarti teu acan ya? Acan record teh. Cobi. Berarti sinyal ti palih dieu rada awon ke wangsulan deui. Ya, mangga. Abdi aya teu. Bu Temi aya abdi teu. Maksudna kumaha aya henteu teh, Pak? Dangu teu suanten. Aya Pak, aya. Alhamdulillah. Sehat Bu Temi? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Kabi teh tiasa ninggal da ieu teh nu nyarios teh di paling mana ieu teh. Kang Caca itu tosono ka Bu Temi. Punten nyuhungkeun link angcorna. Link anchorna tadi atos dina ieu ku abdi teh di Nembe log out janten lebet deui ical. Siap ku abdi. Nembe terus diketik deui Bu, mangga. Atos Paris? Nembe terus diketik deui. Namun duka bilih-bilih nembe lebet pisan gitu. Kayak orang-orang ketik dewe. Mun abi nembe keluar ieu nembe lebet deui. Temi abdi nembe ngarekam, nembe bere. Siap Bapak Dadan. Semangat pisan Bapak Dadan. Bapak Caca, kumaha Bapak Caca atau sering sih Bapak Caca? Temi aja. Kacan, kayak Bu Temi abdi mah. Atau enggal terus ngangge kaos koneng ieu teh partai mana Bapak Caca? Partai Koneng. Partai Koneng. Bu Temi pami ngawitan deui ngarecord urang login deui atanapi kumaha? Rada lelah ieu teh. Mohon upami tehena tadi entos keluar tiasa login deui we teh engke klik anu engke tampilanana sapertos dashboard anu aya dina Zoom tah record teh. Oh, siap. Ya, urang abi share screen deui ya. Nah. Karena seperti kieu nya teh. Ya. Terus upami atos beres, urang tambih lagu, ieu mah tambih lagu bebas. Dina kami pan sareng sim kuring ya tampilanna seperti kieu sadayana Bapak kali Ibu. Sami atanapi teu acan. Sami Bu atos. Atau sami tah. Urang tambih lagu yuk, tambih laguna ieu aya tanda musik di palih kenca plus, tanda plus. Coba klik. Mangga. Bade milih anu mana gumantung Bapak kali Ibu. Abi mau anu mana we nya abi nyobian anu ieu we. Upami atos diklik play. Upami tos diklik play. Upami bade nyobian laguna hiji-hiji tiasa didangukeun heula tanda anu buleud ieu. Ya. Balti, gray Joe, mineral steel atanapi nu sanesna mangga. Diluyukeun sareng tema anu ku urang di
dugikeun nya salares nama. Nah, pinuh ku semangat berarti milarian laguna dina cheerful sapertos kita. Tapi bebas lah itu mah. Gumantung Bapak kali Ibu. Pamiantos apply. Klik apply. Kantos deui eta teh sakedap. Processing. Ibu, iya teh tiasa nge-record. Nah, teu tiasa nge-record, masalahna kumaha dina tampilanana? Anabel, Anabel. Kami tampilanana teh Anabel to access mikrofon. Kami bade ngagentos kami kitu mohon. laguna kumaha Bu? Biasa dihapus heula. Oh, tos tah teu kedah da ieu mah cobi-cobi heula. Oke. Mun anu upami antos laguna eta mah eta. Upami enable berarti kedah ditambih non earphone. Cobi. Mohon ngarekodna. Oh. Cobi. Mohon, Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Rak ngambut, rak ngambut. Masuk aja nopo katanya. Janten tema-tema nu tiasa didugikeun dina podcast teh kanggo guru bahasa Sunda ya tema-tema nu patalis sareng pengajaran di sekolah utami namanya pamitiasa mah engke simkuring ngadugikeun saleresna aya materi pengajaran bahasa Sundana tah setiasa pilari materi anu memang didugikeunana teh henteu panjang lebar ting tapi langsung kana inti-inti tanapi pokok-pokok anu bade didugikeunana kitunya. Jadi upami ena drama anu singket-singketna we contoh drama sareng kumaha olah vokal dina drama nama teh ieu mah nu penting-pentingna wae hungkul gitu. Langkung ringkes deui margi dina Anchor oge diwatesanan upami ngarekam dina Anchor-na langsung dugikeun ka 30 menit maksimal teh. Tapi 30 menit pasti hororeamnya nggak ada hukum gitu. 30 menit. Sa menit dugikeun ka 5 menit oge. Temi. Kumaha? Mohon. Tos ngangge mikrofon tapi seratana teh masih aya unable. Unable to access mikrofon. Wah, anu sanesna sami? Anu sami? Kami unable keneh. Halo Pak Haris, nah tiasa enable Pak Haris udah enable. Eta mah biasana patali sareng komputer teh. Janten pami janten aya settingan di Robi heula si mikrofonna nyandak tina headset pami teh mangawa headset. Pami tiasa Ibu tiasa di share screen teu? Janten tiasa di margina tiasa janten unggal komputer benten kasus gitu. Atanapi upami anu masih kene enable tiasa ngarekam dina HP engke biasa lebetkeun share kana WhatsApp tah engke kantun unduh deui janten engke urang save anu palih dia teh klik to upload teh cobian sapertos kitu pami masih kene teu tiasa nganggo HP oge urang cobian supados kualitas suanten urang teh langkung sae tiasa nganggo mic khusus kanggo podcast. Simkuring ngarekomendasikeun ieu masih tacan tiasa nganggo earphone oge. Oh, pami kitu teh tiasa ku HP we teh. Engke rekamanana dikintun via WhatsApp ke diunduh deui. Ya. Ya, mangga diantos. Tah, mic-na tiasa ngagunakeun aya mic anu merekna Boya. Pangawasna kirang ti 200.000. Kualitas suanten urangna tos sae. Biasa nganggo eta. Da upami ningal mic Deddy Corbuzier mah itu awis Ibu aya nama tekedah nu awis anu penting mah materina dugi ka murang kali. Sapertos kitu. Upami aya masih aya nu teu tiasa mangga tiasa rekaman nganggo HP terus ke share deui kana WhatsApp terus ke unduh urang siap-siap klik to upload-na nu ieu nganggo ieu.
upami entos rengse Bapak kali Ibu tadi anu tos nyobian ngarecord langsung dina Anchor-na tiasa langsung drag kanu pali katuhu dina your episode. Jadi langsung di drag. Mangga tiasa ditinggal lah Zoom sim kuring. Bu Temi punten, rekaman dina HP video atau napi voice note? Voice teh. Yap. Recorder ohon. Margi audio. Recorder. Di drag Bapak kali Ibu anu ieuna set langsung lebetkeun ka dieu. Oke. Kami bade nge-review kantun play deui nyobian. Mangga, tengah nggo headset oge teu sawios. Nah, itu mah contoh ya, coba sih kuring. Parantos teh, Bapak, Ibu. Pami dina HP dikumahakeun ya di dragna. Terus pami bade di Record dina HP, tos di record, nembe kan dina HP aya share, ada aya tanda share, engke kan tun di share kintun ka WhatsApp saha heula we. Terus engke kan WhatsApp-na nyambung kana laptop teu? Ya. Nah, diunduh simpen dina dokumen supados gampil. Simpen dina. Atos teh? Effendi, no abi mah enable to access microphone. Tadi kan abi terus nyarios tiasa nganggo HP kanggo rekaman mah ngarecord. Iya gitu ya, mohon. Siap. Pokoknya masih kene anu enable nganggo HP we. Terus kayak kintun kana WhatsApp tiasa diunduh deui atanapi langsung tiasa share it kana laptop masing-masing enggak. Dina HP langsung di-share it we supados tere secara gampil. Da mung buka hungkul kan. Kumaha saderek Teteh Ainun atau Serengse, Ibu Ega. Beres Ainun atos. Atos. Naha sok atuh tos dicobian teh Can. Atos naon anu teu tiasana nu teu acana. Assalamualaikum. Atas Bu Abi mah tos di drag. Oh, tos di drag. Asia. Mangga. Alhamdulillah. Neng tem atau diunduh terus dikamanakeun. Coba tinggal di anu Zoom sim kuring teh. Nembe klik to upload rek anu pali dia teh. Tah. Ya, klik kaye tah. Tah upami atos mah enggak langsung klik wae filenya anu palih mana. Oke. Oke, sip. Ta upami anu tina handphone tacan aya laguan di palih dia oge masih kene tiasa ditambih lagu. Klik deui anu di katuhu anu dikencak titik-titik sampai pilih terus apply. Terus gitu. Nanya WhatsApp-nya. Upami tos diunduh mendingan dina dokumen teh supados gampil. Kedah milarian deui dina download. Biasanya sok katumpuk gitu teh.
Mama Pak Haris atau sering saya Pak Haris ngiring nyobian tuh. Pak Haris Atas abdi mah. Udah nggak Bandungannya. Tah anu Pak Haris mah podcast nate didamel dina YouTube oge, diunggah dina YouTube oge. Janten upami dimonetisasi teh tiasa nya Pak Harisnya. Aduh kan. Viewer tuh sebaran juta Pak. Kaseur pisan ya. Kalau resan tahu upami YouTube kan tiasa kenging gajinya tina YouTube teh. Upami Anchor tapi podcast ngadugikeun kadang ieu teu acan tiasa dimonetisasi iwal ti aya namanya sponsor anu lebet kitu tah itu nembe urang kenging penghasilan tapi sanes tina Anchorna sorangan. Salah sawiosna janten ngakalanana teh diunggah oge dina YouTube. Jadi kengingna tina YouTube seperti itu. Ya, seharusnya upami bapak kali ibu gitunya gaduh YouTube-nya lira, channel-nya lira, gaduh podcast-nya lira, viewer-na tos tangtos seueur sok kabayang we sakelasna ayeuna teh 40 siswa, ayeuna dikali belasan kelas sakali upload konten teh nu nontonna tos langsung seueur itu mah bapak kali ibu janten. Lebih cobi we sahanu terang tiasa kalian tinggal dugikeun materi oge urangna kenging materi oge stop protes. Arantos rengse teh na entos rengse teh 35 downloadanana tacan kapendak ya lanya rada lola tenang. Upami anu entos tiasa save episode. Yuk klik save episode sesarengan. Tampilanana sapertos kieu. Mangga tiasa dieusian anu tadi teh bade ngajelaskeun naon saupamina episode kahiji teh ngeunaan materi drama atanapi carita wayang tapi kan nembe bubukana hungkul disaluyukeun tadi dina bubuka bade ngadugikeun naon materina upami drama berarti dina judul episodena drama bahasa Sunda atanapi upami bade carita wayang berarti di dina carita wayang sapertos kitu. Upami parantos dieusian title-na nembe deskripsina teh naon anu didugikeun ku urang dina podcast teh eta anu dilebetkeun atanapi nu diseratkeun dina deskripsi. Janten entong dugikeun ka deskripsina teh benten sareng si podcastna aya sababaraha podcast anu ngajelaskeun saupamina teh parenting gitu nya di dinya nanti namung dina eusina seueur tips-tips sareng anu sanesna gitu anu henteu nyambung sareng eusi podcastna janten anu aya dina deskripsi teh itu memang leres-leres anu didugikeun dina podcast Bapak kali Ibu. Mangga tiasa dieusian deskripsina tadi teh saupamina ieu podcast iya podcast medar perkara carita wayang sejarahna saupamina ya imah contoh hungkul ieu teh kedah dirobih-robih publish date-na now we supados tiasa didaungkeun iraha wae. Season number-na tiasa dieusian hiji. Episode number-na oge tiasa dieusian hiji. Tah. Episode type-na full teu kedah dikukumaha, konten ge tetep clean, teu kedah dikukumaha. Aya anu tos dugi ka dieu sami sareng Sim Kuring. Masih ngupload keneh mangga. Upami atos ngupload langsung save episode, engke lebet ka dieu dieusian episode option-na ya, Bapak kali Ibu. Bapak Agus, atas Bapak Agus terus rekse. Atos. Keren. Terus dieusian dugi ka dieu. Kanggo ianya kanggo upload fotona
Salelesna ieu tiasa Bapak Ibu tiasa ngedit heula dina art atau napi dina sawatara aplikasi nu aya dina handphone Bapak kali Ibu itu mah mangga. Atau napi bade dipangmilikeun ku engkerna sorangan oge tiasa. Ya urang cobiannya. Atau sering teh, atau napi teu acan? Halo, Bapak kali teu acan, mangga. Anu teu acan, aya anu sesah paling manana? Masih ngupload Ibu sesah wae. Masih ngupload. Muter wae, muter kene. Muter kene oh ya mangga. Berarti itu patalis sareng akses sinyal. Publish now-nya Pak Meto Srengse. Mohon publish now. Upami atos Srengse publish now, Kang. Tiasa publish now. Tangke hasilna upami anu tos Srengse tadi Bapak kali Ibu ke wangunna sapertos kieu. Aya anu tos dugi ka dieu? Langsung save wae Ibu itu. Mohon save. Terus upami atos save. Upami atos save. Aya anu tos dugi ka dieu? Atos, Bu. Atos, oke sip. Atos dugi ka dieu, ieu tah anu klik aya pulpen, gambar pulpen dina pali katuhu. Klik mangga dieusian deui. Oh anu tos ya anu parantos atos. Ada dieusian deui tapi anu teu acan mangga dieusian. Tidur ku selingkuhan eta mah istri kadua. Heuh ya Allah eta juga untung teu marau. Karena eta teh mulai Upami aya nu tos Srengse dugi ka dieu, klik copy link anu dipalih dieu. Copy link, upami tos copy link, buka tab enggal. Buka tab enggal, klik deui link anu tadi, control paste. Buktina biasa dicobi di paste dina chat, Bu Temi urang ningali gitu hasilna. Ya gitu, linkna di share dina chat. Ketampilanna sapertos kieu, aya anu tos Srengse dugi ka dieu. Diklik linkna anu tadi teh anu sim kuring tah saparantos. Teh nama masih ngupload. Mangga tenang. Masih aya keneh waktu 2 jam deui teh tenang. Spesial kanggo tetehnya. Ya spesial atuh teh mah. Oke, hasilnya sapertos kieu. Bapak kali Kami atos diupload teras. Kami atos diupload teras. Tehena tos dugi ka dieu nya. Kala teh. Episode titel di celana naon ya, Bu? Kala heula sekedap. Tehena terus dugi ka mana? Save episode teh? Bereng sing upload, terus save episode-nya. Mohon. Upami upload save episode, terus atau save episode kayak tampilannya seperti kieu. Tampilan dina HP sareng dina laptop. Tampilannya seperti kieu saparantos Srengse. Mohon. Sami teu sareng abdi teh. Ya, sami.
Nah, upami sami klik link anu ieu tah, klik link ieu tah teh. Iya. Kursor. Buka tab enggal. Buka tab enggal, klik deui link anu tadi terus dibuka. Mantap tadi mau di katinjalin we da ieu non. Klik link nu paling Nah, upami tos diklik link nu paling dia dibuka tab enggal. Tos dibuka tab enggal, di copy deui nya tadi control paste deui. Kan itu ieu nya tos di copy ya control P, ieu tinggal control V deui. Terus di paste. Tangke tampilanna sapertos kieu. Ya. Kedap. Oke, tampilanna sapertos kieu. Sami teu teh. Ada ieunya rada gancang ya. Oke, rada Wihandina bade tipalih mana? Tisa atosna save, Bu. Tisa atau save. Oke, siap. Kedap. Yuk. Sasarangan ya. Atau rengse ieu pan kedap. Save episode dugi ka dieu atos beres kan tadi teh? Tos di save episode? Atos, sae. Terus hasilna sapertos kieu. Sami? Gacan. Sok atuh. Bu. Upami tos di save pasti tampilanna sapertos kieu. Sami teu. Ibu Amel hatur nuhun atas ngintun ya hasilna. Ibu Amel di kana chatkeun Ibu Amel. Linknya di kana chatkeun Bu Amel. Ya, yang di alih itu bagiannya. Salah sawios materi Ibu Amel. Oh iya, boleh. Oh, habis ngagaan. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya no Ibu Amel. Pangkeun nami pasta Ibu Amelia Fauzia, guru bahasa Sunda kelas 10, 11, 12. Ayeuna bade ngabahas materi ngeunaan dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu Saya pisan Ibu Amel, Bapak Ridwan lebetkeun oge kana kolom chat Bapak Ridwan, tos ngintun WhatsApp SIM kuring ya. Tong kana WhatsApp kana kolom chat. Dina kolom chat terus aya sabariji, Butemi tiasa dicobi, tiasa mah. Orang cobinya Pak Haris ya? Mangga. Lah, tadi teh tampilanna antos kieu sami teu? Ieu soal mira dina HP etana non teh Kami Ibu atos. Oh, tah. Upami atos kieu, link anu dipali dieu ieu tah kursor SIM kuring katinggal teu? Link nu dipali dieu tah di copy, nya diklik we. Klik teh tos ngopi berarti. Tah, upami entos di copy, upami tos diklik, buka tab enggal. Tah, upami atos muka tab enggal, di kantur control paste, kantun di paste. Oke, tampilanana sapertos kieu. Jadi dina laptop atau dina HP. Tah, upami tampilanana sapertos kieu, scrollnya ke handap, tah dina URL ieu tanu dibagikeun teh engke teh ka siswa teh. Mangga materi ku Ibu tos linkna tos didugikeun. Mangga kantun ngadangukeun sasarengan Anchor. Atos rengse Bapak Ibu dugikeun ka video. Mangga, tenang Bapak Ibu, ku abi dibantos, mana nu sesah. Nama sana save episode tapi save
change. Tiasa di share screen tuh teh. Pak Haris tiasa di share screen kan teh enak. Mangga tiasa. Dibuka dah. Hobi. Dicobi ya teh. Cobi teh. Ya. Terus kedap. Iya. Nah, iya. Mohon. Iya harus kieu. Jantan pamit diklik teh muncul draft sanes. Oh, save change. Coba terus diklik save change na teh can teh. Cobiannya. Cobi. Mangga. Terus terus kieu eta teh. Antun di-publish ya ta. Kesian lah, Haris. Kesian lah. Coba deh ngesian. Oke, Abi kalau save as a draft. Sip nuhun. Oh, kesian lah teh. Terus publish now ya teh. Coba. Ya. Diantos sok teh share screen heula we nu teh. Kesian heula we. Episodenya di esian heula eta. Apalagi dina nu warna beureum. handap teh. Kemana nih? Episode title di handap publish now itu aya nu kolom beureum. Ya, ya. Mohon, tadi judulnya bade ngajelaskeun naon teh. Tah, si sindiran, sip, cekap. Ayeuna di deskripsina teh. Handapna. Podcast medar perkara si sindiran cekap sakit heula we teh. Kanggo contoh. Ya. Ieu podcast medar perkara si sindiran. Kalau di kehandap teh. Scroll di kehandap teh. Terus? Sian season numberna hiji teh. Terus? Episode numberna hiji. Tos, kaluhur deui teh. Scroll di kaluhur. Yes. Publish now. Klik. Siap. Sip teh enak. Mantap. Thanks. Season number di sini. Kumaha? Season number. Mau dia sih, mangga dia sih hiji-hiji we, dia sih anana. Hiji season number. Nutup share screen kumaha ya? Stop share screen. Teh di luhur aya stop share screen. Karena ku Pak Haris biasa dietakeun. Ya, punten. Pak Haris punten. Teh Hena coba scroll di kaluhur teh. Kedap. Kumaha teh? Teh Hena di scroll kaluhur heula teh. Yes? Mohon atos ieu mah. Atos beres ya Pak Haris ya. Tapi kedahna di dia aya link Pak Haris. Nah, neng Temi abdi ge sami kieu teh aya linkna ieu teh. Mohon. Hobi naon teh anu cobi kahandap heula teh Hena. Eta seratana podcast ini ada dina draft cenah tah. Mohon. This episode is a draft. Lebet kana draft. Cobi kahandapkeun heula teh Hena. Ya. Edit. Tegah. Terus laras sih ya nama. Atau teh upami bade di review nya kantor review. Tapi kaluhurkeun teh. Kaluhurkeun deui. Anu eta teh anu pulpen cobi teh diklik deui. Ya. Mohon. Can be heard. Ibu, punten. Tadi ninggal anu Ibu Hena tampil aya notifikasi. Oh iya, teh di eta heula di verify heula dina emailna aya kotak masuk, aya verifikasi kan diklik linkna. Engke tampilanna sapertos biasa deui. Oh, gitu. Mana? Dibuka deui emailna teh Hena. Oh, keluar heula. Kedah. Buka eta we dina email. Teh Hena teh eta geus pisan. Terus di close heula yeuna teh PDF-nya. Terus pisan tuh. Terus tinggal di kotak masuk. Klik di kotak masuk teh. Kotak masuk. Sip. Tah. Confirm. Yes. Klik teh. Klik Anchor verify. Kan klik we teh. Eta teh anu biru. Terata dihandap teteh sayang. Iya. Eta tan di garisan ku Pak Haris. Sanes di luhurna teh. Iya. Eta. Sip.
Continue to dashboard. Klik. Finish episode. Paris Coba diedit deh anu ieu teh. Coba anu ieu diklik deh. Di tadi teh di luhurna. Ya. Wiandi. Mohon di Asian deh dina. Asian deh teh. Tiasa ningal contoh anu tehena. Sindiran. Terus? Handap deui teh. Biasian deui teh. Iya. Hiji-hiji ya. Publish now teh. Masih kaluhur teh, kaluhurkeun teh. Ieu publish now-na. Tapi masih kita publish now-na ya. Cobi klik episode teh langsung. Urang cobi klik episode teh. Kaluhur Mending teh. Mending save heula eta update lah save draft. Ya update save draft nah. Ya sip. Mohon, leres. Terus kasimpen heula. Terus episode klik teh. Dashboard sareng episode di luhur teh. Di luhur caket anchor ta eta cobi. Gitu. Tapi masih gambar gembok ya Pak Haris? Dua nana kasep tapi mohon dua nana kasep teh sawios-wios ke gampil kantun dihapus upami aya anu henteu non teh upami anu lepatna gitu teh. Terus atau salaras nama teh mung masih kene kagembok. Oh iya ya. Oke, orang di utak-atik heula atunya mangga ditutup heula we. Bisa biasa mangga. Atanapi diatur-aturna dina setting teh. Ya, siap. Mangga isian. Pak, ya. Nuhun, hatur nuhun. Tah ieu aya salah sawiosna anu tos rengse Bella Utari urang cobian ya. Aksara Sunda. Sedap. Tim kuring share screen. Atau saya Bapak Ibu? Iya, ini cuy. Gitu, insya Allah. Atau saya. Coba di play kita ini. Agina iya, no iya. Dari mana teh di paruman menyanyi? Halo Bu Temi. Bu Temi. Sebenarnya jaringan saminya. Cek Bu Temi. Kurang cobian nu sana teh.
Iya. Eta cara ngelarapkeun pananda sura dina acara. Assalamualaikum, wilujeng ngadangukeun podcast Basa Sunda sareng simkuring Bella Utari. Nenten ayeuna barudak urang neraskeun materi mingguan kamari nyaeta cara ngelarapkeun pananda sura dina acara Sunda. Ku kituna, hayu urang perhatoskeun sasarengan. Cag. Terus Ibu Temi teh selebat kamana Ibu Temi sepertinya gangguan jaringannya Ibu Temi bari ngantosan orang nyobi muter tapi di waktu terus nyekapannya terus cekap waktunya terus tabuh dua tapi hiji deui lah hiji deui orang cobi pintonkeun hasil karya Bapak Ibu. Tadi nyobiin Bella Utari hapunten abi nge-close-nya lira ya. Cetek ka mana namanya teh. Tapi hiji deui Bu Temi. Mangga kumaha? Namanya nu tos dicobi nu Bella tos dicobi. Atos. Mohon. Cobi pambaket nu Ridwan teh cobian. Cobi ti Pak Haris lah, Pak Haris. Mangga. Abi teh bieu teh pas muka eta langsung. Eta saha? Kiranya. Tadi masih nu tehena itu masih sindiran. Oh iya. Yang cobian anu Paridwan. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng ngadangukeun podcast Basa Sunda seserangan sareng simkuring pun Ridwan Sidik. Dangat ieu simkuring baris ngajentrekeun secara umum, ku kituna hayu urang ngadangukeun sasarengan. Secara umum naon Bapak Ridwan? Ya, mangga hatur nuhun pisan sapertos kitu contoh podcast teh. Tah engke dilengkepan deui ku Bapak kali Ibu ku materi anu bade didugikeun teh, naha materina bade ngeunaan dongeng, naha materina bade ngeunaan carita wayang, atanapi nu sanesna pupuh sareng sanes kantengna. Sapertos kitu Bapak kali Ibu rupina mah sakitu nu tiasa dipihatur ku simkuring, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Temi anu parantos ngadugikeun padaranana malihan sakantenan sareng prakna diajar perkawis podcast. Bila aya tadi kalangkung keur naon sih diajar podcast gitunya. Sasna ieu tiasa dimanfaatkeun ku Bapak Ibu guru anu kaleresan di daerahna rada sesah sinyal. Utamina pamitia mah dianggo pamimuter video rada sesah. Tah ieu tiasa dianggo pola pembelajaran sapertos kieu janten kumargi ieu mung saukur audio janten teu patos abot teuing kitu. Teu seueur teuing nganggo kuota. Lajeng ya ge tiasa diputer iraha wae tiasa janten bari barang damel siswa gitu. Tiasa janten bari ngantosan warung gitu. Terus bari persis lah sapertos ngupingkeun radio gitu. Radio. Mun pedah panginten kedah selektif teh dina nangtoskeun materi margi tiasa janten teu sadaya materi tiasa didugikeun mung saukur dina media audio. Alhamdulillah teu karaos geuning ti enjing-enjing urang ayeuna tos anjog ka tungtung acaranya